Ieu teh hijina doman tentang indung nu teladan anu teras diriweuhan sabarna taya bandingan diibakan diwedakan dihuapan diinuman disimbutan dikekepan mun ateuleun digaroan komo mun anak teu damang indung mah nikeun hariwang hate indung henteu tenang mun anak teu acan damang kitu indung kanyaahna ka anak taya batasna dugi anak dewasana indung teu leungit nyaahna indung terus ngadoana ngadoakeun ka anakna sangkan salamet anakna di dunya jeung akhiratna tapi mun indung teu damang anak mah tara hariwang indung cerik nahan nyeri tapi anak teu paduli teu inget kana jasana indung sakitu capena ngurusan ti orokna nepikeun ka geus balekna 8 bulan kandungan najan nyeri ngalahirkeun diogoan digedekeun geus dewasa ditikahkeun ka anak cing bararisa ka indung mulyakeun jasa najan henteu sakumaha minimal tong nyerikeunna manah indung dibungahkeun hirup indung disenengkeun cukup pas orok nyusahkeun dewasa sing ngabagjakeun cerik indung tiap peuting demi ngurusna anaking kajeun cape teu dirasa asal anak sare tibra ti mimiti anak lahir kasusah indung haladir dahar sarena berkurang demi anak nu disayang henteu kaukur nyeselna lamun indung tos teu aya karna pas indung hirupna can pernah ngajieun bagja matak ayeuna nyaahna mempeng aya kasempetan karasa mah teu kabatur lamun indung geus dikubur siiran ieu diserat khususna pikeun nasehat
Wahai dulur jeung karabat, pamugi ieu manfaat.